Aya nu apa teu ieu tempatna di mana? Sabari nungguan Indomaret buka, iseng ngapungkeun drone di ieu tempat. Kabeneran di dieu aya 2 sakola. Anu hiji sakola SDN 1 Cikalong, anu kaduana SDN 2 Cikalong. Jadi sakola ieu parendeng padeukeut pisan. Guruna atau siswana aya pernah poho asup teu nya? Kuduna ka SD 1 kalah ka asup ka SD 2. Kitu oge sabalikna. Di SD 2 kalah ka asup ka SD 1. Ieu sakola aya di sisi Jalan Raya Cikalong Cipeundeung. Pinggir jalan pisan. Ieu rada strategis. Terus karek apa geuninganan tukangan ieu sakola aya sawah halus rapih deui. Kabeneran pas hejo. Jadi katingalina teh endah pisan. Coba sugan anu boga sawahna aya nu ningali teu video ieu. Sawah naon eta ngaranna alus tuh pigireun sawah eta aya masjid oge. Masjid naon eta ngaranna? Anu pernah di sakola ieu, sakola SD 1 atau SD 2 hayu absen haladir. Ajakan nu lainna.